Parapkeun poe ka doma. Mau dibawa kemana aku? Parapkeun ka doma. Bang, Oh naon teh mana yang pada gitu? mau budak, mau kurang ya. Nah indungna ka mana tuh di ais ku maneh? Hidungnya ternyata Pak Saudi. Oh, diuk lah. Pas Saudi eta budak teh indungna. Pak Saudi. Karena tuh ka dieu. Ya nih dititipkan budak. Make ditipkeun. Sia inget ka mana tuh? Biasa aya tahlilan di ditu. Sukanya tuh aya dahareun di initan mah kana tahlilan gitu. Oh, bager tuh budak eta. Bager tuh budak kurang tuh. Bager kok yang parem ya ge. Tuh, di bager mah hijikeun tuh di kanang tuh jeung budak kurang tuh kuna di ditu. Oh he gitu mah apa nya? Kuna ditu nya kan eta. Ai bager mah gue. Yeay, budak teh ceurik euy. Sugan ngomong eta budak teh. Ceurik ini budak teh. Ning dak teh ceurik. Ngomong sugan. Kudu ganti pempes ya mah. Pada geuning budak teh ieu mah titipan si Satun teh. Buruan geus lagi mah budak teh kieu. Kayak buruan yang geus ieu. Aduh. Apa sih kamu? Mau nanya, Apa? cita-cita kamu kalau udah besar mau jadi apa? Kalau aku udah besar pingin jadi bangsat korupsi. Kalau kamu? Aku mau jadi polisi. Kenapa? Nanti kamu ditangkap sama aku. Nanti dibedil. Kagak deket wae udah titipan mah ya. Parapkeun poe ka doma. Mau dibawa kemana aku? Parapkeun ka doma gue nya. Bapak. Nah, yang dok. Ya. 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 What? Nah lama pelaku kepala teh. Siapa wani kain? Aing geus kuat. Wani kain bu. Apa ayo? Bangsat. Aman-aman. Harus kayak itu. Lu mah. Ayo. Yuk gitu bang. Bang. Nah, aya teh. Kita maju-maju kita tadi. Kieu we, cicing wae. Sampal kieu iteh. Mana jelema? Ternyata jelema kita naik ke tukang. Kita yuk ke tukang tuh. Karena di dinya mau balik ke